Sumedang kota kawentar di Banda alam nu endah matak warga Paranginarama somea padeka sema nandakeun hiji anugrah kota nu pinuh sejarah ti kapungkur ge kamasyhur kawit ngadeg para raja cirina anu ngabukti nalika ayana Narpati gelarna wujud prasasti ditinggalna para raja aheng dugi kaayeuna dideg-degu balare mangrupa cagar budaya dijaga dura diropea sebab pinunjul ajena budayana sugi mukti utamina widang seni nu tradisi nu kreasi ngangkat derajat bangsa ngarojo pariwisata Sumedang
urip keseueur nu dipiguna pada boga pancen pakasaban beda-beda padangan bogaan hancan derisi gawe kaceluk rancage teu mata hese beleke ngagara lahanu aya adil tani anu mukti boga ciri nu mandiri rupi-rupi hasil bumi paguyuban seni Calu Sumedang geus kumelar ngawujud hiji bangketan boga tekad anu kuat kerenang jerekeun ieu budaya bangsa seni calung anu urang Kabupaten Sumedang boga tekad anu kuat tur tak ikhlas keur lanceurkeun ieu darajat bangsa para seniman hayu ngahiji lanjutkeun silaturahmi ngalawan anu teu saihwan nurek mawa kehancuran seni calung seni tradisi sangkan tetep dipicin tabalarea ngandung ajen kehiburan sangkan seni tetep langgeng ajaib
urata ikhlas Gerdanjirkeun dia darajat bangsa para seniman ayu ngahiji raketkeun si ngalawan anu teu saihwan nurek mawa kaancuran seti calung seni tradisi sangkan tetep dipicin balarea ngandung ajen kehiburan sangkan seni tetaplah kejaya Japati jangkrik kekambangan sisi wahangan barodas kereta api geus datang sinyal geus muka redi setoplas Cibodas gupai gupai anak king gupai gupai digupaikeun ku manehna rembai rembai anak king rembaina minjem si panon si manehna angkrek Japati na cangkrik kekarembangan sisi wahangan barodas kereta api geus datang sinyal geus muka redi setoplas Cibodas gupai gupai anak king gupai gupai digupaikeun ku manehna rembai rembai anak king rembaina didem di panon si manehna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Langkung ti payeun urang sami-sami manjatkeun puji kalawan syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina dangat ieu urang sadayana parantos tiasa riung ngumpulung pamprok jonghok patepang rarai. Nya eta. Antawis Antawis keluarga besar di SMTP sareng paguyuban seni calung Kabupaten Sumedang. Teu hilap ka para pen-pen SMTP sa Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah dina dangat ieu tos aya di wewengkon SMTP. Majalengka sanes Sumedang we nya. Alhamdulillah. Subang aya Subang. Subang aya hebatnya. Cing cing cirining katawis ku urang sadayana NSMTP teh teras semakin eces pisan. Kalau Dimana-mana prok aya atuh penonton cari cing wah. di mana-mana ecesna aya Di mana-mana eces. Oh, eces Ngan pisan. hanjakal aya keke heula. Hanjakal Naon? teu panuju seuri nangis ngarti itu panena mah. Nah, mah kitu panuju. Apaan memang sim kuring urang wado, urang Damaraja asli. Aya di ditu mah Pak, Bapak sok aya aja. Nah, hai kacongeang kalau beruing eueuh. Hah? Heeh. Di nana naon geus diang di sagala jempingan ka di tipina di ruang yang mana hidup eueuh anger. Beda alam sigana mah. Hah? Beda alam. Pak, banyak kacilemu aya. Kacilemu aya kacongeang demi Allah teu aya. Hah? Batak pindah, buru-buru pindah ka wado. Hah? Pindah ka wado. Apaan tadi nanti urang wado, urang Damaraja. Oh, pindah deui we. Oh, damanya tuh mau balik deui. Gitu. Ai kawin deui da kumaha? Hah? Kan abdi mah ti Majalengka. Abdi mah urang Cigasong ti Cigasong. Majalengka. Mun ti Majalengka walah luar biasa. Oh. Di Cigasong Hebat. Hebat bisa di Cigasong. Terus? Di Blok Senen, abdi rorompok di Blok Senen. Ti Majalengka ti Di Gasong. Majalengka pun bojo di Paingan juga Cigasong. gula tuh. Abdi di Aduh. Cigasong mohon. Syukuri hadirin sadayana, mohon hidup yang tepang salam siung peuring sapara kanca tos teh aneh deui ti paguyuban seni calung Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah da inget ieu ngiring bingah ka acara Milang Kala SMTP anu kadua eta mah asok tanyakeun ke saha sok. He tinggal dibuka-buka. Eta 11 teh 2. 11 Tapi palinter murid. 11 aduh. Ieu mah ieu lah kau selain guru wae eta. Dua cucu teh. Ai guru mah di mana-mana ge sanajan nyaho sanajan teu ge sok ngetes murid mah teh ngetes heula bener teu. Jadi Ma ngetes heula ma bener. eleh guru mah Pak moal demi alon ge. Sajago-jago Mudah-mudahan ge atuh, Pak, murid. Mohon kasadayana. Ngaturkeun muridnya. Mohon. Mohon. Mudah-mudahan Pak, wilujeng sumping ka para tamu undangan iya laras pisan. Anit ti suklak ti siklukna. Wah, Oh, seueur. so. Di mana? Suklak teh di mana? Suklak. Cek bae Ya, teh nyaho suklak. suklak. Suklak di siklukna, suklak Ya, ai sebelah suklak. mana? Ya, teh nyaho suklak. Oh, teman aya urang mah karek kadenge ayeuna di Sumedang aya suklak. Ya, ai suklak. Aduh. Heuh di mana? Suklak. Heuh di mana? Eta teh nyaho suklak. Singkatan. Hah? Singkatan. Lain singkatan. Ai suklak teh kieu meureunnya. Ai teh nyaho mah ai guru mah pinter. Suklak teh hartina suklak teh suklak sikluk di Sumedang contohna di Ujung Jaya anu jauh ka kota Aya urang Ujung Jaya. Aya. di Jatinunggal teh Jatinunggal sikluk aya. di Tanjung Sari suklak jadi suklak sikluk tak gitu hartina teh Lain. Wing ngetes teh bete pernah wing nyaho. Ngetes teh urang mah kiki kepala sekolah. Benar kepala sekolah komo. Kepala sekolah Jaipongan wing kiki. Ya ai suklak sikluk teh ti jauhna ti dekeutna. Nah eta. Eta Pak. Anu dimaksud teh eta. Eta ti jauhna ti dekeutna, ti lemurna ti kotana. apa maksud teh anu jauhna ti Jatinunggal ti Tanjung Sari nu deuketna ti Cimalaka jeung di Sumedang jadi suklak sikluk Jadi cek paribahasa suklak sikluk. heeh mal eleh we ngasok mah Keren? Seuran. Oh, alhamdulillah dina danget ieu paguyuban seni calung Kabupaten Sumedang ngiring bingah ka Milang Kala SMTP urang doakeun ku urang sadayana sing nanjir teras sing eses terus tiasa katawis ka mana-mana kaparok atuh je teu cacing mah Ya urang Sumedang Utara ya. Urang Sumedang Utara
Alhamdulillah sim kuring ngebantuin penyanyi sanes penyanyi meureun anu lagi penyanyi mah penyanyi dangdut. Kawas Neng Anjani. Oh Juru Kawi. Kawas Neng Anjani itu penyanyi. Ari Iya Juru Kawi 2. Iya Juru Aduh, Juru Kidul. Urang teh lain naon putar kotret nyeun aya naon bilang ka SMD. Oh aya Jang. Apaan kieu Jang? Heh kadiri heh. Urang kadi heh kadi saurang. Ah cing atuh bantuan ngomong we dieu. Pan urang teh dina Minangkala SMTP. Tah. Jigana batu rumah kado teh ku anu tah urang mah urang ngado ku laguna Milangkala SMTP. Keprok atuh. Tah gitu. Tah tas keprok nyawer. SMTP. ECS pisan. Yo urang haturkeun lagu Milangkala SMTP. Tepuan tahun SMTP kasawas ngajo mantara layar Sunda urang Sunda TV lokal Sumedang Majalengka jaringan nasional kareus balarea TV digital informasi anu pasti ngukir prestasi di era globalisasi jadi bukti bikin kemakmuran negeri eces pisan SMTP selalu di hati PSCS ngawilujengkeun SMTP Milangkala ngaco mantara layar kaca urang Sunda mugia anjeun apanjang apun pinuluran rahmat nu maha agung tahun SMTP kasawelas ngaco mantara layar kaca urang Sunda jadi ciri bikin kemakmuran negeri becet pisan SMTP selalu di hati digital informasi anu pasti ukir prestasi di era globalisasi bukti jadi bikin kemajuan negeri ece pisan SMTP selalu
BJS ngawilujengkeun SMTP Bilangka ngajo mantara layar kaca urang Sunda bukian anjir panjang punjung inuluran rahmat maha agung BEJS ngawilujengkeun Bilangkala SMTP ngajo mantara layar kaca urang Sunda mugia nanjer panjang punjung inuluran rahmat nu maha agung tah pakarya leres pisan urang mah kado teh mungkur sekedar ku hariring mudah-mudahan lagu SMTP teh langkung nanjer laras pisan nya kuma margi upami teu kekieuan moal aya alhamdulillah gede pisan Alhamdulillah. jasana Nyun. terutama ka paguyuban calon Kabupaten Sumedang laras pisan. tah gitu Mangga atuh ke para wargi sadayana bilih bade joget tong isin-isin Bu Pak. Sok danu urang, seni urang, ti urang keur urang. Heeh, kitu nya melakung rame. Syukuri hadirin sadayana. aya salah gede Mohon. Sanes kirang sono ku margi aya kana waktos urang diteraskeun deui. Hah? aya mangga Urang haturkeun dina lagu Di Mari Bayar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Hayang kene. Salagu deui cenah teh hayang jarogen. Hah, Jayanti cenah. Gerak-gerak sabaraha Jayantina? Kuda Sumedang katanya. Ya, sok kuda Sumedang. Yuk, sok dipanjang heula. Keur dagang wae. Ya, kuda Sumedang. Budaya kota Sumedang, seni bangreng kuda renggong, paranti arak-arakan, nungarap kuda sunatan, kuda menang adang-adang, direnceng di payungan, Satarong pecah gendang, sinden ngawi ngahalang. igel-igelan. Suka bunga, gogojakan, ngahibur, budak sunatan. Suka bunga, gogojakan. Yeng bisa ngigal marikan ini cepeng kuda geus ngarti irama nurutan noyeng ngajama. Seni bangreng kuda renggong, paranti arak-arakan, nungarap budak sunatan. Direnceng di payungan, kuda geus ngarti irama, nurutan wajibna jalma, nungarap kuda sunat, Sor kuda iya menang digilir-gilir. diri, kuning kendang, suka bunga susurangan, ajo cing ala-ala ajo cing, ajo cing ala-ala ajo cing, ajo cing ala-ala ajo cing, aya bapak ambek ajo cing, Sor rata-rata ajo cing, asik ajo cing ala-ala ajo cing, asik. ajo cing ala ajo cing, dikodok pak. Iya. Jangan pegangan dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Di mana rumahku, siapa namamu, karena baru saja kita berkenalan. Apa? Ajo cing ala-ala ajo cing, ajo cing ala-ala ajo cing, ajo cing dikodok pak, ajo cing tidur lagi, rupanya si keribo penyanyi utama mama. Ya, hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ka wargi-wargi para seniman seniwati, bapak-bapak ibu-ibu anu tos ikhlas masihkeun sebagian harta benda ka sim kuring. Insyaallah ku sim kuring bakal dibagikeun ka nu hak nampina. Tukang kenang juga ngomong. Hadirin sadayana utamina wargi-wargi baraya sim kuring, baraya SMTV sakitu nu kabihatur pagelaran calung di Paguyuban Seni Calung Kabupaten Sumedang
hapunten sabudaya kelepatan tangtos seueur kakirangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.